inna naimahu hakun sanyana kesenangan kubur eta hak. Iyalah ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartina aya kesenangan kubur. Begitu orang beres ditalkin nunalkin balik kabeh, terus nguburkeun balik kabeh, tinggal orang di jero kubur. Ngadadak kuburan jadi lega, plak plak plak, masya Allah. Senggeusna lega caang kuburan. Senggeusna caang aya bubuahan, masya Allah, aya apel, aya cau, aya anggur, aya montong, kadu, aya segala rupa. Ya Karim, di jero kubur, di jero kubur haju aya sagala ge eta lamun teu tiis moal ngeunaheun. Aya AC, aya AC tiis luar biasa, masya Allah. Tuh Kiai Manarul geus ka dieu. Singkat.